kana nahaan di dia. Eta bari make baju bodas tiluhur nepi ka handap tengah barangki Jadi inilah kami Baraya Salempur setiap seminggu 3 kali kami mengadakan seperti ini. Ya, alhamdulillah semuanya sehat sehingga bisa melakukan aktivitas. Akang di mana Akang? Akang di mana Kang? Akang, duh, ini celaki kami ke mana? Ya Allah, Gusti, kajian letik-letik eta teh lumayan. Ya Allah, kamu leungit teh kumaha urangna? Jeung saha? Ya Allah, eta celaki kami ka mana? Ya Allah. Allah, ka mana Kang? Akang, ya Allah, Akang ka mana? Aing mah di kieu merek nyentut tulung ka dukun Aswiyah. Eta kumaha carana salaki aing kudu timu eta ge lumayan. Aing pasen jadi ngurangan salah aing naon nya. Keur baheula mah beribu-ribu berjuta-juta pasen ka DT minta tulungan ku aing. Aing na hiji acan. Nya aing kena bahalakan aku mah. Katimu nya nih. Ciga duit bae mani leungit. Leungit tindi tanah kan jalma leungit tindi. Ya nih kerarawa di kebona si Asnati ari kitu dipapageun balik sampai wayah kiwari eueuh duka ka mana eta di tang leungit pisan leungit kieu pokona mah hamonya nih kudu ka timu ke bakal ka timu wasem sucok orang ritual di dia lain kebona nya kebona di dia ayo ritual ayo jangan katimu sampurasun uyut iya uincu gapang abutuh sok uyut gerak keluar uyut keluar gerak keluar uyut keluar uyut ieu kuring tulungan salaki kuring leungit Masieun kabur. Haruh eta dukun malah kabur ya aing kumaha. Hei manusia aing digeger wayanaeun manusia uing teh keur tenang-tenang nyaho gerak-gero bae kang aing manusia aduh nyahun teu uing teh kakara anggeus modal
raraud di kebon. Naon urusanana salah gimana leungit geuning ngageruan aing masa bodoh teuing rek leungit rek ada urusanana jeung aing mah Bising si Uyut nyele tadina salaki aing nararaud di dieu atuh tulungan urang atuh Yut ulah ngomong kitu. her atuh geura teangan bae kumaneh aing mah teu ngahonya Tadi urang ngagegeros si Uyut majarna keur modal. Emang juri aya bahasa modal. Uyut, kapapang neangankeun salaki kuring. Ku si Uyut lain, eta teh bener-bener ke salaki Uyut teh lumayan. Maneh masuk ke nuduh kang aing. Aing mah dah henteu butuh kanu kararitu. Hop bae salaki maneh mun kasep mending da goreng. Jadi geningan lo, bayar suluh teh lumayan rang-rang teh. Ya. Panjang-panjangkeun umur aing dagang sorabi. Lumayan weh, ada teh boga salaki kudu ke yang motekar. Kita kebona saha nya? Tapi ngadeng emang di dieu teh aya musok hahaha tengah peuting. Weh, menang pesanan sorabi di anggota DPRD Kabupaten Kuningan ieu teh aya 100 hiji. Pan lumayan jeung manjangkeun hirup ieu teh. Ari sabenerna mah aing teh geus lila teh ka kebon ieu teh. Aya kebon sorangan asa kebon batur. Tobat. Ya Allah. Geus sakieu heula ke dikumpulkeun. Aing teh rek neang nu digawe boga nu digawe raraud kebon berak celeng-celeng geus 3 poe iburna teh teu balik eta ka handinya tiraku teh yang disumputkeun ku jurig nyilewuri kitu pan di kebon aing mah eueuh jurig eyang lah tadi tuh. Hari itu teh siga si wasemnya karena naan eta dodongkoan di dinya cing ku rek disampeurkeun heula karena naannya ari teh si wasem lain nya aing nya keur naha di dinya wasem Salaki kami teh leungit geus 3 poen teh datang. Ari kieu teh kumaha tuh. naon salaki mana beneran leungit ieu teh Heeh, salaki kami teh leungit gara-gara digawe di dewek. duh hah digegel reungit Leungit, salaki kami leungit. ya heeh ari di kebon mah rea reungit mangkana nyane ulah lila-lila di dieu atuh barentol sagede-gede jempol nyane teh digegel reungit teu puguh Leungit. Yalah. Leungit. Salaki leungit. Hah? Aki-aki digembrong reungit? Ya Allah, salaki kuring leungit. Ari maneh geus karuhan ari aki-aki mah digembrong reungit teh. Maklum peot. Pusing ngom. Wasem. Karuhan ari di kebon aing mah rea reungit gede galalade pisan. Aya 3 poe ka tukang ge basa nganterkeun salaki maneh ka dieu. Aing teh ya di baluran heula ku minyak lantung. Makana aing pernah digigel reungit teh minyak lantung nyanding wae atuh Aing mah capek ngomong jeung maneh teh. Salaki aing leungit. Ari nyane kalah Aki-aki cenah rek gegel mawa. leungit. Aduh, kalah rek mawa tape. Cenah engke deh rek ngirim tape mah engke deui, wasem engke deui. Kumaha karep.
Teu nyambung. Capek uing mah ngomong jeung maneh teh capek. Komo salaki aing leungit. Majar teh aki-aki diremung ku reungit. Wasem teh ngomong naon sih sabenerna? Baru aki-aki direbung reungit. Kan aing ge direbung reungit. Ini teu nyambung teh saha aing tah si Wasem sih sabenerna. Ya kadi. Salaki aing leungit. Ada. Kadenge henteu. Ada getek. Pangdenge teh salakinya ne leungit. Nya heueuh pugu aing teh ditarek naleksakeun salakinya ne leungitna kan di bising dibunikeun ku kelong tak kunaon. Geura teangan di handapeun tangkal kutil. Sugan samuni. Gusti, emang tadi teh emang ngomong kitu, lain aki-aki digembrong reungit. Ari salaki aneh. aing leungit. Yo, lamun rek ngomong salaki leungit nah lain ti tadi Wasem, nah lain ti tadi aing mah. Mending ceurik we daripada ngomong jeung maneh teu pala ruguh mending ceurik. Aing mah. Abohnya bari ngising di dinya heuh. Dina Wasem dina aing geuleuh. Ah, madon marodoh. Salaki leungit lain ngomong ti tadi pan meureunnan kurang tadi teangan nya Wasem. Pasti tadi ku aing teh salaki aing leungit lain aki-aki digembrong reungit. Tuh ayeuna reungit deui bae aing mah kumaha sih Wasem ngomong atuh Pusing, bener. ngomong jeung maneh mah pusing. Aing mah geus. Teu bener cenah mah nah. Itu tingali aya naon? Geuning Ini ngadeuleunan sih kitu. bodas-bodas. Matana biru, bibirna. Lain. Kela. Kadileu manyar-manyar aning geuning sih. Atuh jelema kurang pagawean teuing ngadon uling di kebon aing, make baju bodas jaba, teu kotor tah. Hah? Naon? Jurig. Naon? Jurig. Lain jelema jurig kayana teh. Nyana ngomong nangis sih aing mah kalah kagara retek, ngerti hanteu aing ah. Tingali eta teh lain jelema jurig. Ih, eueuh nu make uwig. Ah, aing mah Jurig. Ari uwig mah reana di si Sawiti. Aing mah capek deh, aing mah Nyane nu budak kasih Sawiti teh pan nyane. capek dua anjing jama budeg teh jurig. Hei Ibi, eteh emak ece kenanahaan di dia. Eta bari make baju bodas di luhur nepi ka handap tengah barang kieu. Eueuh majelis pangaosan di kebon aing mah. Poal mah make mukena emihna eta rek salat mukena eueuh dipake ku maneh nya Ibi. Ih, diajak ngomong teh kalah ngarenyong. Ah sebelum. Aing teh nyuri kenangan ieu teh baju aing di nagara. Aing teh jurig asli. Ieu teh baju aing bawa ti nagara aing anu ngaranna Ngarahaur Gereng. Dan jelema ieu teh da kadeleuna mah geulis. Mungkin beda geuning dangdanana model kitu mah nya. Aing mah satuhuk hirup can pernah nempo jelema awewe dangdana model kitu. Da lamun reka pangaosan oge gareulis malenor. Nah ieu mah bet kieu. Teu ngarti aing euy. Aing mah ngomong teu nyambung. Anu manusana ayeuna aing ngomong gitu ge teu nyambung. Tapi ari dideleutina penampilanana baju panjang bodas mata carelong bareureng apa ieu nu disebut jurig nyane jurig gini panas nyebak cantik deui ih panas jurig hei jurig maneh ih ya Allah jurig jadi hayang ih Assalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Kami Baraya Salembur yang cetar membahana. Ada Dori, ada Asnati, ada Asia, ada Wasem yang kece-kece. Jangan lupa tonton terus Baraya Salembur channel YouTube yang menyediakan video bodoran Sunda. Tonton, like, dan subscribe. Baraya Salembur, oke.